Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana penak deui nya sareng Kang Arid Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul seri K7. Mudah-mudahan ieu dongeng Sunda teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pang beberah kana manah ka mitra-mitra sadayana. Kamari teh nyaeta nuju nyarioskeun nya Bah Satar anu maksudna duka bade naon tos ka kamar duka naon. Mangga nya supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu acara dongeng urang kawitan bae. Anu saterusna Bah Satar. Anu saterusna Bah Satar sila meuni anak kak hareupeun parukuyan. Eta parukuyan teh meuni barak-bak ku ruhak seuneu. Kop kana menyan. Tuluy menyan teh dibubukeun. Sanggeusna kitu menyan teh dibeuleum paledu. Asep menyan mimiti dibeuleum meni mulak, mimiti mah mulakna teh saeutik, laun-laun meni ngalobaan. Asep menyan teh minuhan eta kamar. Sok sanajan eta kamar teh gede, tapi ari ku loba-loba teh mah meuleuh menyan teu burung we meuni mulak kacida. Pok Bah Satar mimiti nyarita. Amitsun ka Prabu Langlang Jagat. Amitsun ka Patih Gandamanik anu aya di Gunung Sumbit. Jisim abdi pun Satar bade nyangakeun menyan putih 10 kaneun. Mugia ku Gusti Prabu Langlang Jagat sareng ku Gusti Patih Gandamanik katampi sun. Kituna teh bari terus meuleum deui menyan. Atuh menyan teh meuni beuki mulak. Minuhan eta ruangan. Keur kitu teu kanyahoan gelebu aya sora angin meni tarik kacida. Sorana tarik handaruan. Eta sora angin teh matakeung kadengena. Keur kitu cakakak aya anu seuri. Tapi seringnya kakak jiring. Ngan katingali aya cahaya anu babarasatan. Satar, satar. Bago satar. Aya naon? Make jeung ngakeruan kaula. Kitu cek eta sora. Eta sora teh nyaeta sora Patih Gandamanik, nyaeta siluman beurit ti Gunung Sumbit. Bah Satar geus apaleun yen eta teh sora Patih Gandamanik nyata ti nagara siluman beurit ti Gunung Sumbit anu dipuhit salila ieu. Manehna teh munjung muja
kasiluman beui teh geus cukup lila. Cedok Bah Satar nyembah. Sun isi abdi pun satar bade nyangakeun sembah pangabatos kapayunan Gusti Pati. Ditarima satar, ditarima sembah pangabat di maneh ku kaula. Oh kitu cek Patih Gandamanik. Ayo nyarita aya naon Kanjeng Satar. Kieu Sun Gusti Patih, jisim abdi teh bade nyuhunkeun tulung. Kaleresan jisim abdi teh Sun gaduh musuh anu kacida abotna, anu matak ngaganggu ka jisim abdi. Ari eta musuh abdi teh namina teh si Kanta, kuat jeung gagah kacida. Begituna jisim abdi nyuhunkeun Sun dibantos kanggo maragatkeun nyawa si Kanta. Sareng jisim abdi nyuhunkeun dipasihan kasaktian kanggo ngalawanan si Kanta. Kitu Sun. Satar. Aku kaula kahayang maneh ditedunan. Kitu cek eta sora. Bari dina kituna teh aya hiji cahaya anu ngabarasat nuju kana awakna Bah Satar. Eta cahaya nyebrot mulen awakna Bah Satar. Ngadak-ngadak awak Bah Satar ayeuna mah asa hararampang anu tadi nyeri teh ngadak-ngadak leungit. Malahan mah panon Bah Satar katingali meuni buringas. Ku kaula geus dibere kasaktian. Sok lawan deui si Kanta. Kaula narek mulang ka nagara siluman. Kitu cek eta sora anu saterusna les. Eta sora leungit dibarengan ku leungitna sora angin. Atuh Bah Satar meuni atoh kacida. Manehna geus dibere kasaktian keur ngalawanan Mang Kanta. Hatur nuhun Gusti Patih, hatur nuhun. Cek Mang Kanta bari cerok nyembah deui, bari Patih Gandamanik mah geus indit. Geus nyaho geus beres manehna boga kasaktian. Gancang Bah Satar kaluar. Buragiru kaluar arek nepungan deui Mang Kanta. Cek pikir manehna, ayeuna mah ku aing cenah rek diparagatkeun beuheung si Kanta. Kop kana bedog anu kacida panjangna. Pok nyarita ka pamajikanana eta, ka pamajikanana nyaeta Ambu Garmi. Ambo. Naon Bah? Kitu cek Ambu Garmi. Abah ayeuna rek nepungan si Kanta. Rek dipodaran tuman. Sigana bakal ngaheurinan eta mun mangkluk diantep. Kitu cek Bah Satar. Nya kitu we Bah tuman. Lamun diantep bakal gede hulu eta mangkluk. Kitu cek Ambu Garmi ngahatean kasalakina. Lain ngingetan mah, tapi da antara Ambu Garmi jeung Bah Satar teh ibarat ciduh jeung rehab. Dahari tage basa munyung muja kasiluman beuri teh Ambu Garmi ge geus apaleun.
Ya tulakane pantoma abah narek indit. Kitu cek Bah Satar anu saterusna. Crut Bah Satar turun ti imah. Sampai mai indit manehna nempuan heula ulak-alik kana balongna. Bisi saat cenah daharita Bah Satar teh boga balong anu kacida gedena. Bah Satar boga balong anu laukna kacida lobana rupa-rupa ti mimiti lauk mas, lauk sepat, nilem, gurame, pokona mah kumplit. Barijeng eta balong teh tara-tara acan di ala laukna. Cek no bohong mah nepikeun ka aya lauk mas segede orok bakatku gede-gedena jeung kulila-lilana tara di ala. Sanggeusna nempuan balong bisa anu saat anu saterusna Bah Satar ngajugjug deui ka kebona nyaeta rek nyampeurkeun Mang Kanta. Ari harita Mang Kanta keur nungguan Bah Satar anu tadi nangtang malahan mah Mang Kanta geus nyoren bedog. Da tadi mah manna teu nyoren bedog, bedogna diteundeun di saung. Tapi geus ningali nangtang Bah Satar, Mang Kanta ge gancang nyokot bedogna tuluy disoren. Pamikir Mang Kanta ngaran Bah Satar jelema anu geus niat jahat, anu geus pikiranna kaburungku nafsu hayang hianat ka sasama hirupna lain antepkeun. Cang bulan 14 meuni nebrak meuni genah katempona teh dibarengan kus angin meuni ngahiliwir. Pare anu keur meujeuhna koneng meuni ruhruy konengna meuni siga emas pisan da katojo ku bulan purnama. Harita Mang Kanta keur nangtung we bari nempokeun parena anu sakedeung digerek di ala teuing sapoe dua poe menamah da memang geus asak. Bari kituna teh Mang Kanta tetep we waspada. Maklum manehna keur nying hareupan jelema anu keur hayang hianat ka manehanana. Keur kitu teu kanyahoan hauk aya sora ngagorowok ngahaok. Si horeng eta teh sorana Bah Satar anu geus nepi ka dinya. Hai Kanta, bontong culuhak-culuhuk siga anu belegug sia. Ieu aing geus datang. Hayo urang tuluykeun ijen, urang tuluykeun tarung teh euy. Kitu cek Bah Satar. Ayeuna mah manehna asa gede hate sabab geus dibantuan ku siluman beurit nyaeta ku Patih Gandamani. Sok Satar hayang kumaha sabenerna maneh teh? Kitu cek Mang Kanta. Mang Kanta estuning teneng ludeung eueuh ieu kasieun. Manehna ge yakin kana kakuatan manehanana nu dipibanda dina waktu ayeuna. Bontong sombong sia Kanta, bontong gede hulu, deulekeun ku sia. Kitu cek Bah Satar. Bari ngageblik taneuh 3 kali. Anu saterusna ngagrentes. Sun Gusti Patih Gandamani nyuhunkeun pangdongkapkeun manuk anu saseueur-seueurna sun. Pangbeakeun eta pare si Kanta tuman. Kitu cek Bah Satar. Beres ngomong kitu gelebuk aya sora angin mane ngagelebuk. Eta angin ngagelebuk mata keung kadengena.
tekanyawan tianggalna. Beres eta angin ngagelepuk, aya meureunnan ribuan mah 10.000 manuk piit datang ti belah wetan meni ngasrek tur ngagulung. Mata gila katampona cakakak pas satarnya kakak. Dolo kanta dolo kumata sio dolo itu naon gitu cek bah satar bari melak cangkeng hatena asa bungah tur bunganga. Ari mangkanta meni celeheuk ningali manuk piit anu sakitu lobana asrek lain hitungan lain ribu tapi sigana puluhan ribu. Barang jol manuk kadinya las eta sora angin teh ngiles. Anu saterusna eta manuk piit nu sakitu lobana teh untuk dina pare mangkanta. Atuh menireuteum bakat kuning loba-lobana nepikeun ka satangka teh dina pare satangka teh aya kana 5 sampai 10 manuk atuh puguh we dina sadapur teh puluhan manuk. Mane recok maracokan pare mangkanta. Mangkanta lain di kieu ceuleheukna reuas mangkanta ge. Ai si satar geblek kitu di mana kitu cek mangkanta. Anu saterusna manuk teh terus macokan pare mangkanta cakakak bah satar seuri deui meni bunga. Oh kata dolo kumata sia pare sia bakal ladis ayeuna mah pare sia bakal beak bakal dihakanan ku manuk kitu cek bah satar meni bungah jeung bungangang. Ari mangkanta teu bisa kukumaha ngan merongkeun we parena anu dihakanan ku manuk. Teu lila atuh pare sakitu ku ratusan ribu manuk. Anu saterusna manuk teh hibar deui ka luhur. Pare mangkanta beak kabehanana ceuk kasarna mah beak jeung nu hapa-hapana. Ngan tinggal parena we jeung daunna lamun kitu mah jaramina we hungkul anu sesa teh. Da parena mah geus beak di hakanan ku manuk. Manuk teh ngubeng di luhur. Mangkanta ngahuleng lain di kieuna. Aduh, kayak kieu mah bisa beak pare aing. Aing mah kagehan. Kitu cek pikir mangkanta. Tapi mangkanta dina mikirna teu lila. Ingat manehna boga sobat atawa manehna ge sarua boga babaturan siluman anu nyanggupan rek mantuan lamun aya kasusah atawa lamun di penta. Ingat kadinya mangkanta ngageblik maneh 3 kali. Anu saterusna Rahang Sakti, kaula rek minta tulung lamun bener maneh rek mantuan ka kaula. Kaula minta eta manuk jadikeun kalakai tuluy supaya ragrag tuh dina pamoean kaula. Kitu cek mangkanta. Beres mangkanta ngomong kitu kelebu aya sora angin mani ngahiung kuang paraan. Sorana tarik ka bina-bina.
teu kanyahoan ti samemehna. Aya angin teh nyamber kana eta manuk. Manuk nu sakitu lobana teh disamber ku angin. Manuk leungit ngajadikeun kalakai. Eta kalakai teh terus ditiup ku angin nuju kana pamoean. Kana pamoean pare mangkanta. Anu saterusna kalakai teh numpuk dina paragi moe pare mangkanta. Sanggeusna kalakai numpuk, las kalakai teh leungit. Anu katingali ayeuna mah jadi tumpukan pare anu kacida lobana. Barengan jeung eta las sora angin teh ngiles. Cakakak mangkanta seuri. Satar, satar. Nuhun, satar. Dewek euy moal capek-capek ngalapare kieu mah yeuh. Usi laing dipangalakeun. Gampang geus kieu mah, dewek isuk karih moe, geus meunang moe di karungan. Geus di karungan meureunnan diteuneun ku dewek teh dileut. Ah, nuhun euy satar. Kitu cek mangkanta bari ngagak-gak seuri. Atuh Bah satar lain di kieu nafsuna. Nafsuna ngagugudug ambarahna teu kawadahan. Ningali manuk nanya eta jelmaan siluman ayeuna geus jadi kalakai. Ai kalakai teh murag dina pamoean pare mangkanta. Pogoe atuh mangkanta mangenaheun. Teu kudu capek-capek nitahan kanu ngalapare. Edan si kanta bener-bener goblok naon sia teh kunyuk. Kitu ceuk Bah Satar. Nafsuna ngakukudug ambarah teu kawadahan. Cilang Bah Satar loncat. Awakna meuni hampang ngalayang pubuhan geus dibantuan ku siluman beurit. Bah Satar loncat geus aya hareupeun mangkanta. Geus teu loba omong. Langsung Bah Satar narajang. Bereupna meuni ngahyung bangbaraan. Maksudna rek mepeg awakna mangkanta. Heuk bereup ngabiur bangbaraan mata geder kadengen. Tapi mangkanta ge lain jelema atah-atah karik kamari sore. Ningali perep ngahyung ngasakilat narik kuda-kudana. Pas para Bah Satar ngageblos ngakan angin. Tapi aneh bin ajaib, Bah Satar siga nu boga panon 10. Jahop pereupna ngageblos ngasakilat Bah Satar malik deui. Pereupna anu kencang ngahyung bangbaraan rek ngagedor gado mangkanta. Atuh mangkanta teh meuni reuas ngajengok ningali perep nyeuk rek ngagedor kana gado. Tapi mangkanta ge sakilat ngarubah posisi kuda-kudana. Narik suku kencana saeutik plos. Bareng Bah Satar ngageblos deui tina kayan kitu. Heung mangkanta nonjokeun pereupna kana kakemplong Bah Satar. Heuk keduk tami seuleuk deui. Perep mangkanta ngageduk ngakan hulu anggen. Tapi lain di kieu mangkanta nepikeun ngahuleng. Beuteung Bah Satar ngadak-ngadak teuas nepikeun ka perep mangkanta ge karasa linu.
cakakak. Bah Satar seri meningat gagak. Santa. Ayah hoi, beakeun ketrukun pangabisa silaing. Aya nyaho. Kitu cek Bah Satar. Bari sakilat Bah Satar ngacungkeun suku katuhuna, maksudna rek ngagedor kado Mangkanta. Atuh Mangkanta teh meuni reuwas. Bari dina kayan kitu teu kaburu narik sukuna. Yuk, teh misileuk deui. Suku Bah Satar ngagedog kana gado Mangkanta. Atuh Mangkanta teh meuni ngabangkieung. Gadona asa nyengso, tapi Mangkanta ge anu geus kawengku ku gelang ti Siluman Bagong. Sanajan pajongan Bah Satar kaitung hebat da geus dibarung ku kakuatan siluman. Cari ceuk Mangkanta ngajari jig saeutik anu saterusna masang di kuda-kudana. Sok Kanta beakeun euy. Kitu cek Mangkanta ngomong ka Bah Satar. Atuh Bah Satar teu hararese cileng loncat ahareupeun Mangkanta. Barep katuh ngahiung bangbaraan anu maksudna rek ngagedor dada Mangkanta. Mangkanta sakilat dina posisi kuda-kuda anu sampurna. Newak leungeun Bah Satar gep ditewak. Anu saterusna dipurilitkeun tuluy dibantingkeun ka kenca. Yuk, bru. Awak Bah Satar dibeubeutkeun kana taneuh meuni ngageblug di sana. Tapi estuning kuat katsida. Bah Satar bener-bener ayeuna mah awakna kuat. Gorentel. Bah Satar ngagorentelkeun awakna. Bari sakilat mangtung ngabedega bari melak cangkeng. Ayo, Jota. Geblek ilmu naos ya. Katukun. Kitu cek Bah Satar nangtang. Tapi Mangkanta estuning teu kapancing. Sabab dina masalah curus mah Mangkanta estuning geus dididik geus diatik ku Aki Markowi. Kumaha caranya depan musuh jeung lini dina tarung omat kudu tenang kitu cek Aki Markowi. Estuning Mangkanta teu kapancing ku omongan Bah Satar anu matak pi napsueun. Oh kitu Kanta. Oh kitu Satar. Ayo maju Satar. Kitu cek Mangkanta. Atuh Bah Satar teh ningalina musuh nangtang kitu mah lain dikieun napsuna. Jreng Bah Satar loncat. Anu saterusna ngahiukeun suku katuhuna mening bangbaraan. Maksudna rek mepeg puhu cili Mangkanta. Ningali suku bangbaraan kitu Mangkanta rikat ngelok los. Etap pajongan Bah Satar ngageblos ngakan angin. Dina kayan kitu sakilat Mangkanta nonjokeun beureuk katuhuna. Yuk, duk. Keuna deui kana beuteung Bah Satar. Tapi tibatan ngagubrag mah Bah Satar kalakah nagog. Oh, beakeun Kanta, beakeun euy. Beakeun tonjokan teh. Nepikeun ka mana? Kitu cek Bah Satar. Bari ngabedega melak cangkeng. Ulang. Mangkanta lain di kieu ngahulengna. Mikir tidinya. Mangkanta mundur sababaraha lengkah ngatur napasna. Inget kana didikan jeung atikan ti Aki Markowi. Kumaha cara ngelehkeun musuh jeung di mana kelemahan musuh. Dirinya
Cileng mangkanta loncat. Perutna ngahiung bang baraan rek ngagedor sirah Bah Satar. Padahal eta teh serangan teh ngan serangan pancingan. Bener. Bah Satar teh kapancing. Manehna sakilat ngagilek ka Kensa. Padahal teu kanyahoan. Suku mangkanta ngahiung kana palangkakan Bah Satar. Yuk. Teu misilek deui. Suku katuh mangkanta ngababad kantong jimat Bah Satar. Atuh Bah Satar teh peudi ngagoak. Lain dikira muringis bari nyekel kantong jimatna anu dibabad ku suku mangkanta. Sanajan Bah Satar kuat, waduh anu dibantu ku siluman Pagong ku siluman Perit anger we. Ari dijambret dibabad kantong jimatna mah manehna teburung meni molotot. Bari unur-unuran karasa beteungna seueuh. Dina kayan kitu heo angkanta narajangkeun di pereutna. Lempeng pisan kana irung Bah Satar. Heo teu misilek deui perep mangkata mepeg kana irungna Bah Satar. Atuh Bah Satar teh meuni ngaheunggeung ngagoak tina irungna kaluar getih. Bari maena ngajerek-jerek ka tukang. Dina kayan kitu mangkanta teu mere kasempatan. Yau. Barek Kensa notog kana beteungna Bah Satar. Yuk duk. Tapi anger. Ari palebah dinya mah kuat. Beda jeung kana irung. Apaan irung mah katodel oge lumayan. Pasti bakal bijil getih sanajan kaitung jelema kuat. Dalik deug. Bah Satar ngadalik deug kadorong ku tonjokan mangkanta. Kurang ajar sia. Kata Elon, kurang ajar. Rasaku sia. Gitu. Cek Bah Satar bari serepet. Bah Satar ngalugas bedog. Mane bedog teh mending ngagurilak. Mani seukeut katojok ku cahaya bulan meni bobelakan tur panjang. Atuh ningali Bah Satar geus mesat bedog. Mangkanta ge teu cicingeun. Mangkanta ge rikat ngalugas bedogna. Yo. Bedog Bah Satar ngabiur rek nyabet beheung. Mani ngolebat tarik. Batak pikapaureun. Tapi mangkanta rikat mapag bedog Bah Satar ku bedogna. Tang. Dua bedog diadu. Keluarkeun cahaya kingkilaban. Siga cahaya seuneu takat ku tarik-tarikna eta bedog. Diadu. Geus nyaho bedogna ngeplos. Bah Satar sakilat narik kuda-kudana. Anu saterusna bedog teh ngulawi ka handap rek ngababad suku mangkanta. Heo. Tapi dekat mangkanta loncat. Los. Bedog Bah Satar ngakan angin. Dina kayan kitu mangkanta rikat ngahembatkeun bedog panjangna. Anu saterusna ngababad tonggo Bah Satar. Heo. Duk. Bedog teh ngahanca tonggong Bah Satar. Tapi lain di kieu. Awak Bah Satar meniliat jeung bedog teh ngampul siga ngadek ban mobil. Atuh mangkata mending ngahuleng. Paingan cenah tadi balik heula nangtang da manehna ngarasakeun boga kakuatan. Oh, ayo beakeun kanta, beakeun tah beheung sok
Tah sepok tos